Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi Ibrahim al-Aqam Masyayikhina Urusan Masyisan Al-Mahkamah Masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahabi waqfu. Fahal tuluy naha lahu eta tetep pikeun Allah idrakun ari aya sifat idrak aula atawa teu aya itu idrak khulfun ari jawaban eta beda-beda pendapat. Wa inda qaumin jeung munggu hiji kaum soha tahsa fihi dina itu idrak naon al-waqfu tawakuf. Naon maksudna tawakuf teh? Tengah hukuman aya, tengah hukuman eueuh, alias ngadago kana pendapat anu sejen. Dina bait ka-30 ieu bahwa aya pertanyaan nah di Allah teh aya sifat idrak atawa henteu. Gitu tah. Fahal lahu idrakun aula. Nah di Allah teh aya sifat idrak atawa henteu. Maka jawabanana teh ikhtilaf. Jadi jawabanana teh naon? Ikhtilaf. Ikhtilafna kaul kahiji nyarioskeun aya bahkan kalebet kana sifat ma'ani. Kaul kadua mah ngawalerna teh teu kaasup kana sifat ma'ani. Menurut kaum musejena tawakuf nyaeta naon tawakuf teh tadi tengah hukuman aya, tengah hukuman alias nunggu karena pendapat anu sejen. Nah, karena geus terang bahwa sifat anu wajib di Allah aya sekian, kabagi nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah. Tina ma'ani ayat 7, manawiyah ayat 7, salabiyah ayat 5, nafsiyah ayat hiji. Tiba-tiba lamun teh mah ieu ayat tambahna nu disebut sifat idrak berarti moal 20 tapi jadi sabaraha hiji? 20 hiji. Ngan peda maksud sifat idrak di dieu teh tangtuna aya sabaraha pendapat.
Karena bahkan pendapat anu lain mah idrok teh dianggap sebagai sifat kudrot. Aya deui anu beda. Maka urang teu bisa memastikan pasti aya jeung henteu, tapi urang oge kudu ningali kana kaul-kaul ulama nu sakumaha dibahas dina ieu kitab. Ieu. Tadi dicarioskeun. Naha di Allah aya sifat naon? Idrok atawa henteu. Kieu saja. Idrok teh sami jeung takwin. Para ulama ngabagi kana 3 bagian. Hiji golongan Maturidiyah. Acan ngabahas idrok. Nah, sifat idrok na aja. Ieu mah karena aya sebelumnya dibahas tentang takwin gitu. Akur jeung takwin. Menurut Maturidiyah sifat takwin teh termasuk sifat ma'ani. Nyaeta sifat dat anu qadim. Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yujidu biha wa yudimu biha. Jadi 2 menurut golongan Asy'ariyah termasuk sifat ma'ani. Sakuli henteu termasuk sifat ma'ani. Nomor 3 nyaeta termasuk sifat ubing bilangan ku sabing bilanganana diciptakeunana. Eta idrok. Jadi ge aya kaitanana. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, yang saterusna. Nah, ayeuna ngabahas idrok karena pahal lahu idrok. Naon atuh ari idrok teh? Ari idrok teh qauluhu idrokun huwa fi haqqil hadisi. Ya. Tasawwuru haqiqati syai'i al-mudraki indal mudriki. Ay tasawwuru haqiqati syai'il mudraki indal mudriki ala sigat isim maf'ul. Indal mudriki bikasi ala sigat ismil fa'il. Nah, maksud idrok teh hiji ayat idrok di Allah. Mana idrok di Allah, idrok di makhluk. Mana idrok di makhluk? Fi haqqil hadis tah idrok di makhluk mah tasawwuru haqiqati syai'il mudraki indal mudriki. Ngartina kana hakikatna hiji perkara. Ngartina kana hakikatna hiji perkara nu dipanggihan menurut jalma nu manggihanana. Mana? Contohna teh urang atawa aya jalma manggihan mobil barang nu dipanggihan, mudroknya. Mudrik mah nu manggihanana mobil. Begitu dipanggihan, oh mobil teh aya sasisan, aya banan, aya setiran, aya kaca spionan, aya jokan. Tah, ieu hakikatna mobil teh ieu. Oh, mobil bisa maju teh pantesan. Da geuning mobil teh siga kieu. Aya bensinan, aya mesinan, aya radiatoran, segala disebutan. Tah. Idrok dalam pandangan makhluk. Ngarti kana hakikatna hiji perkara, ngarti kana hakikatna naon mobil nu dipanggihan ku urang menurut jalma nu manggihanana. Idrok di makhluk. 2 ayat idrok mungguh atawa idrok mungguhi Allah. Mana wa amma fi
fi haqqihi jajaran kaduana wa amma fi haqqihi ta'ala alal qauli bi fahuwa sifatun qaimatun bidatihi ta'ala tusama al idraku yudriku biha al malmusati kana umati wal khusunati wal masmumati karoihati thayyibati wal madhuqati kal halawati min ghairi tisoli bi mahaliha. Aya deui idrok teh di Allah. Naon idrok di Allah? Idrok di Allah mah sifatun qadimatun sifat anu qadim qaimatun nutumata bidatihi ta'ala dinadatna Allah ta'ala tusamma nu dingaranan itu idrok tusamma dingaranan idrok yudriku biha almal musati nu mana idrok eta teh bisa manggihkeun kana al malmusah. Malmusah teh nu kacabak, barang nu kacabak. Seperti kumaha? Kana umati wal khusunati, seperti lemes jeung kasa. Kan kieu mun urang keur ngopoek teh apa naon-naon. Nya. Cabak kula oh kasar. Ti mana apal kasar? Tah teu dinu caan oge dicabak. Apal kasar jeung apal lemes teh karena diraba. Nya, kan naon? Diraba. Bahkan mun urang teu katingali pisan mah dicabak ke urang naon ieu oh ieu mah kasar. Mane bisa nyimpulkeun kasar kumaha? Beda da karaba ku abi ku pandangan abdi. Kan urang mah bisa nyimpulkeun kasar jeung lemes lamun teu kanaon? Teu karaba. Bisa kasimpulkeun kasar jeung lemes teh ku sawab kanaon? Karaba. Matak biha al malmusan takusi ku idrok eta manggihkeun ku sifat idrok teh kana barang kacabak. Banda nu kacabak atawa wal masmumati nu kaambe kira-kira bau ngabentuk teu. Henteu kan? Apa-apal pelenghir, apa-apal sengit, minyak sengit. Ya, minyakna mah aya jirimna lahnya, sengitna bentukna kumaha? Kan teu apa? Laras gitu. Beda jeung di makhluk, anu di makhluk mah kan mobil katingali oh kieu jelas. Benda katingali ngajirim. Ieu di Allah kan Allah teh tapi tengah ieu ta idrok di Allah teh gitu. Yudriku biha al malmusati wal mas muati. Malmusate naon? Malmusate naon? Kacabak. Ada yang tak logatan. Ulah boga rasa geus pinter urang teh da jelema teh aya pohona. Tadi kan geus dibejaan ku Bapak jajaran kasakian. Tuh al malmusati kacabak kana umati seperti lemes wal khusunati jeung kasar. Aya masmumati maka ambe sengit. Kan sengitna mah teuing kumaha nya ari eta mah bisa nyimpulkeun sengit ka ambe. Jadi manggihan sengit teh kunaon? Ku ambe. Manggihan bau kunaon? Ku ambe. Wal madhuqati jeung karasa mana kal halawati seperti amis nya amis hasil amis di mana bagian rasa amis iya urang karasana urang lamun keur barang dahar bahkan reaksi urang ge bisa katingali lamun peureubeun tah hasil meureun lamun keut beda deui gitu kan ya beda deui tah eta madhuqah. Eta mah idrok di saha di Allah.
Di tadi sifat idrok. Hanya siji nyarioskeun sifat idrok teh sami jeung sifat takwil. Dua ngamanaan sifat idrok. Nomor katiruna. Idrok mungguh ba'dul mutaakhirin. Bahwa idrok teh ngahiji jeung sifat kudrot. Ngan dina kitab-kitab tauhid dina kitab-kitab kalam ieu cek menurut ba'dul mutaakhirin yen idrok teh terdiri tina tilu sifat anu manggihkeun. Anu tahirin tina tilu sifat anu manggihkeun. Mana? Tadi Allah ya guys nyaritakeun definisi idrok. Tadi tanya definisi idrok di makhluk, definisi idrok di Allah. Beres. Nah, itu beda deui. Ieu pendapat ba'dul mutaakhirin. Cek ba'dul mutaakhirin bahwa idrok teh ngahiji jeung sifat kudrot. Ngan dina kitab-kitab kalam nusanesna dibahas bahwa idrok teh terdiri tina tilu sifat anu manggihkeun. Mana wae? Hiji idrokul malmusati. Tadinya aya di kaitanna nanya manggihkeun kana anu kacaba. Dua aya idrokul masmuati manggihan kana barang anu kaambe. Kana nu kaambe. Nu katiluna aya idrokul madukot manggihan kana anu karasa. Sakumaha nu tadi dibahas. Titik saat nu netepkeun sifat idrok anu berpendapat yen idrok teh aya di saha di Allah kan dibahas fahalahu idrokun aulahul pun gitu lin. Saha atuh anu beranggapan bahwa idrok di Allah atau aya sifat idrok di Allah wahum ji 2 3 4 5 genep jajaran ka genep tengahna belah tengah. Wahum al-qadi al-bakilani wa imamul haramain wa man wafaqahuma. Para ulama nu netepkeun sifat idrok di Allah nyaeta Syekh Qadi Al-Bakilani, Imam Haramain, sareng ulama anu sepakat sareng aranjeuna. Anu sepakat jeung Syekh Qadi Al-Bakilani jeung sepakat jeung Imam Haramain. Bahkan aranjeuna ngaistidlal, naon aya ngaistidlal nyieun dalil. Aranjeuna nyieun dalil supaya ngabuktikeun yen Allah teh kasifatan ku sifat naon? Idrok. Nyieun alasan gitu. Kieu bi annaha raskan yen sanyana idrok kamalun eta kasampurnaan
Wa kullu kamalin jeung ari sakur-sakur kasampurnaan wajibun etan wajib lillahi ta'ala ka Allah ta'ala. Yuk istidlalna teh ieu tah. Da modalina teh ieu. Li annahu kana sanyana Allah lam yatasib. Lamun teh mah teh kasifatan Allah bihaku idrok lata sopa tah yakin kasifatan Allah bididi haku lalawanana itu idrok. Wa huwa jeung ari itu didiha naksun eta kakurangan. Wa naksu jeung ari kakurangan alaihi ka Allah ta'ala tingkana malur Allah muhalun eta mustahil. Pawajib maka wajib akli cek saha ta ieu teh cek Syekh Qadir Al-Bakilani cek Imam Haromain jeung cek ulama-ulama nu berpendapat atau nu setuju kana pendapat dua ulama eta. Ayata sopa kana yang kasifatan Allah bihaku itu idrok. Tah nu sepakat nu menyepakati bahwa idrok teh aya di saha di Allah. Alasanana karena ari sifat idrok teh sifat kasampurnaan. Sementara ari kasampurnaan eta wajib ayana di Allah. Atuh lamun Allah teu kasifatan ku sifat idrok berarti Allah kasifatan ku sifat anu berlawanan jeung sifat idrok nyaeta sifat kakurangan. Sementara lamun Allah kasifatan ku sifat kakurangan mustahil. Istidlalna eta Syekh Baki Syekh Qadir Al-Bakilani jeung Imam Haromain jeung anu sebut pendapat sareng aranjeun. 2. Menurut jami'un sadaya ulama ngali wa qauluhu aula aya au laisa lahu idrakun aw sifatun tusama al idrak kama dahaba ilaihi jami'un aya sada ulama wastadillu ala dalika bi annahu ya cek anu kadua ya jami bahwa di Allah teu aya sifat idrak. Naon sababna ieu lawit tasopa lamun kasifatan lawit tasifat lamun kasifatan Allah ta'ala bihaku sifat idrok lajima al ittisalu bimahaliha bahwa di Allah teu aya sifat idrok lantaran lamun di Allah aya sifat idrok bakal ngamistikeun kana ittisal ngahiji sareng tempat eta sifat ngahiji jeung tempat eta sifat. Lamun ngahiji jeung eta tempat sifat atuh berarti Allah teh bakal katawis. Maka menurut Jami mah teu aya sifat idrok di saha di Gusti Allah. Hilo menurut kaum wa inda kaumin menurut kaum sohafihi alwaqu aranjeuna tawakuf ngadago kana pendapat ulama nu sejen. Mana di antara ulama muftari Imam Ibnu Tilmisani aya dina ya qauluhu inggal qaumin wa salat tawaqquf anil qauli bi isbat idraki wa nafi inggal qaumin mutakallimin al muqtari ya buka ayat ya jelas
Imam Ibnu Tilmisani termasuk wabadil mutaakhirin, ulama-ulama anu panduli. Naon alasanana? Alasan tawakuf teh karena dua kaul anu nyarioskeun aya jeung nu nyarioskeun teu aya anu mimiti atau dua kaul anu mimiti teu aya kajajiman dina nyepeng dalil duanana mata kahanuan we lah ngantosan ulama mutaakhir, ngantosan deui ulama-ulama nu sanesna. Tah pegangan jang urang kumaha? Urang karena urang sakumaha kauningan geus diurukan ku guru oge ningali kana pendapat-pendapat nu sanes, maka urang mah nyana kaul anu katilu. Sabab kaul katilu kalebet kana kaul anu pangsoehna tinimbang dua kaul anu mimiti. Nya entos we urang mah sifat mani aya sabaraha? 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam. Oh si kudrat, idrok eueuh. Tos we urang mah eta anu sakumaha, karena sekalipun aya beranggapan aya sakumaha tadi dicarioskeun ku Syekh Qadi Al-Baqilani sareng Harumain jeung anu berpendapat ka aranjeunna duaan, termasuk ku Jami'un kahiji nyarioskeun aya nu kahiji nyarioskeun teu aya, dua-duana gaduh hujjah. Sementara kaseseueuranna para ulama nya sakumaha anu kos diaos ku urang sadayana bahwa tos we teu aya sifat idrok, teu aya sifat takwin. Maksudnya secara labdiah mun dibacakeun kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam. Teu aya kudrat, idrok, takwin, iradat teu aya. Karena kan tadi geus dibahas bahwa kudrat teh idrok teh bagian tina naon? Kudrat. Tadi kan dibahas kudrat, sebagian ulama idrok, sebagian ulama berpendapat bahwa idrok teh bagian tina kudrat, takwin bagian tina iradat. Jadi nyerioskeun bagian tina kudrat. Mata tos ya urang mah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam. Alasan anu kuat jeung urang kulon pangna urang nyopot kana pendapat nu katilu sabab sakumaha tadi dina ieu disebutkeun wa inda qaumin soha fihil waqfu eta. Soha fihil waqfu. Fahallahu idrakun aulahul wa inda qaumin soha fihil waqfu. Bukan aya 5 kaul katanya. Manggihna kana naon teh? Manggihna teh kana nu diambeul, nu kacabaknya, nu karasanya. Nah dong, sifat idrok ka Allah ikhtilafna kalayan beda, kalayan beda-beda pendapatna. Nu dimaksud idrok eta manggihna
kanu diambe dirampak di asana kanu diambe dirampak di asana karasana arian ari munggu ari munggu kaol anu asohna leuwih alus tawakuf dina idrokna leuwih alus tawakuf dina idrokna sareng fahallahu idrokul aula wa inda kaumin sohafihil wa kusifat idrok Allah ikhtilafna beda pendapatna nun dimaksud idrok eta manggina kanu diambil dirampak di asana hari munggu kaol anu asona leuwih alus tawakuf